Satu. Tes. Pak, punten ehona di parewan Pak. Tes. Suaranya jadi goreng. Tes. Ujang kasep ngarumpul tenggaraneng. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai selauk nganggo daun salam dibengkeutna ku karet. Jalmi anu tengah jawab salam cing cirining jalmi koret kopet pelit medit kikir kumat keket mengkene merege hese merepet cap jahe hags ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Cara lipe di dia, sok calik di dia. Bismillah anu jadi sekarning panggiring catur ngajadi tutur selaku muru sampuraning rahayu benjeureun jatining bagja. Diwuwuh ku alhamdulillah panjang laria jeung sumah anu fasoleng kerah ngaruntah dina galeuh lelembutan. Panundung ujub jeung takobur anu ngagojo dina kolbu, pangusir kumaki anu ngadaki dina ati, anu tunggal iwal katresna bersihna ati, gesan nampak jolerat hidayahna Al-Quran jeung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan solawat nandakeun hiji doa kadeudeuh jeung kameuweut ka Rasul panutan alam kakasih Allah. Anjeunna anu janten tutur selaku dina sumujud ka zat Allah. Anjeunna anu janten peta lampah dina kahirupan. Sabab hirup katungkul kupati maot teu nyaho di mangsa atuh hirup teh kudu sing ati-ati. Lengkah jeung basa jaga cinggu mati ulah lunta tina temah wadi tebih tina pola agami. Sok sanaos anjeunna parantos ngantunkeun alam dunia tapi jadi lemah wong sakabeh. Kaceluk ka kandang ewu kakocap ka janarkia geus ngajadi sabibir hiji ngadalinding seungit ka saban negeri. Jempling jang, jempling. Anu kesim kuring dihormat para ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para ustazah, para asatij, para asatijah. Anu kesim kuring dihormat ketua Katut Rengrengan pengurus DKM Al Ma'arif ka Badunggan Regensi. Anu kesim kuring dihormat perwakilan ti pamarentah Desa Sindang Asih, Katut Bapak RW, Bapak RT, upami aya. Anu kusim kuring dipihormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sareng tokoh-tokoh anu sanesna. Anu kusim kuring dipihormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, para siswa, para siswi, para santriawan, para santriawati, para remajawan jeung remajawati, sarta tehilap ka para jombloan jeung jomblowati anu kesim kuring dipihormati. Ngaturkeun nuhun ka pangatur waktos
anu parantos masian waktos ka pribados kanggo nyarios nyoroscos bari teu kahartos. Da sim kuring yakin urang ka Bandungan Regensi sadaya oge palalinter ngaos. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jempling ya, jempling. Bapak-bapak hai, teh soraan. Bapak-bapak hai, ibu-ibu hai. Lebih loba ibu-ibu tapi sorana laun. Ibu-ibu hai, jang hai. Budak saeutik tapi tarik. Sim kuring bade tumaros ya, walernya cing tarik jangnya. Ari wastana Nabi urang teh saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari nami ibuna saha? Siti Aminah. Ari nami ramana saha? Gusti Abdullah. Ari nami akina saha? Abdul Muthalib atanapi Saibah bin Hasim. Hiji deui ya pertarosanana. Ari nami nini nak saha? Piraku bogeun agi tu bogeun ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak kisah berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, para malaikat berkata, mengapa engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang nantinya akan melakukan pengerusakan, orang yang nantinya akan melakukan pertumpahan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tonggarane kayak disawer deui ku panitia kayak tonggarane nya jang. Proses penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam prosesnya Allah menugaskan malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun langsung turun ke bumi. Setibanya di bumi, Jibril dan bumi berdialog, mencek urang mah kurang lebih kieu. Saur malaikat Jibril, "Assalamualaikum bum." Bumi ngawaler. "Waalaikumsalam." Malaikat Jibril, kuring asa bungah amar wasita, bingah amar watasuta, bingah ka giri-giri, bingah anu taya hinggana. Kadongkapan malaikat Jibril ka bumi. Aya naon itu malaikat Jibril? Malaikat Jibril ngawaler. Kuring diperintah ku Allah, kuring ditugaskan ku Allah, kuring teh kengeng utusan ti Allah yang kuring teh kedah nyandak tanah anu aya di bumi. Eta tanah teh bakal dijadikan jalmi, bakal dijadikan bahan baku pembuatan manusia pertama nyaeta Nabi Adam alaihissalam. Ngadangu kitu bumi ngawaler. Demi Allah, kuring henteu ikhlas, kuring teu ridho, kuring mung tanah anu aya di kuring dijieun jang nyieun jelema. Da jelema mangke teh bakal ngalakukeun pertumpahan darah, jelema mangke teh bakal ngeruksak, jelema mangke dina tahun 2020 bisa mumusuhan gara-gara beda pilihan dina pilkada. Jelema engke dina tahun 2020 bisa mumusuhan gara-gara kesapira. Dina tahun 2020 teh engke jelema bisa mumusuhan gara-gara genep F. Jadi di dieu tah. Gara-gara genep F. Naon cenah genep F? Dengekeun. F anu kahiji nyaeta food. Naon jang? Naon ari food teh? Makanan.
katuangan ulah salah katuangan teh bisa nimbulkan memusuhan misalkan kieu di ke Bandung Regensi aya namina Cenani teh isuk-isuk init ka pasar meuli daging hayam 1 kilo geus meuli daging hayam 1 kilo eta Cenani teh balik ka imahna deui ka Bandungan Regensi geus tepi ka imahna eta Cenani teh ngarasa lungse rieuh leles lesu akhirna Cenani teh minta bantuan ka tatangga sabelahna anu ngaranna Cek Ida cek Cenani ka Cek Ida kuring teh bieu tas belanja daging hayam 1 kilo di pasar induk pas tepi ka imah kuring teh leuleus rieuh jeung lesu punten lah pangumahkeun ieu daging hayam ku Cek Ida eta si daging hayam teh dipangumahkeun can beres oge dikumah Cenani geus ngomong deui ka Cek Ida Cek Ida sakalian lah daging hayam teh pangjieunkeun jadi opor cenah jadi opor cingeunah teh ku Cek Ida atuh dipasak eta daging hayam teh cenah jadi opor geus jadi opor Cek Ida nanya deui ka Cenani ieu opor teh ya geus asak rek dikumahakeun deui cek Cenani ngomong oh geus asaknya Cek Ida atuh ari geus asak wayahna eta opor ayam teh pangbagikeun 3 keureut jang Cek Lilis 3 keureut jang Cek Fitri 3 keureut jang Cek Ani dibagikeun atuh eta daging opor ayam teh ka Cek Lilis 3 keureut ka Cek Ani 3 keureut ka Cek Fitri 3 keureut geus dibagikeun Cek Ida naros deui ka Cenani atos ieu atos dibagikeun daging hayam teh aya sesa 3 keureut deui dina katel bade dikumahkeun ari celengking teh Cenani ngomong 3 keureut deui nya Cek Ida eta anu 3 keureut deui anu sakeureut jang kuring anu sakeureut deui jang salaki kuring anu sakeureut deui jang budak kuring atuh Cek Ida ngadege jawaban Cenani kitu Cek Ida teh ngamek dina jero hatena eta Cenani menikah bina-bina teuing ka aing geus nitah mangumahkeun daging hayam geus nitah mangmasakeun geus nitah ngabagikeun na mun teu merek cai-cai acan tingali sia isuk pagi teh lamun aing gablek rezeki ku aing moal dibere Cenani tuh gara-gara naon teh jang gara-gara ketuangan bisa jadi mumusuhan anu kadua nyaeta fashion pakaian hebat pinter pakaian atau angwan dina poe Senin di Masjid Al-Ma'arif osok diayakeun pengajian rutinan mingguan kabeh ibu-ibu ke Bandung Regensi haladir termasuk Cenani jeung Cek Ida geus beres pengajian Cenani nangtung cek Cenani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka ibu-ibu sadayana sim kuring teh sejak bade ngulem engken dinten Minggu sim kuring teh bade ngayakeun resepsi pernikahan anak kuring anu panggedena resepsi na teh engke di gedong Serbaguna As-Sakinah dinten Minggu nganggo WA Nina WO lain WA nya nganggo WO Nina make up na ge nganggo biar make up ulah henteu wajib ka ibu-ibu anu aya di ke Bandung Regensi wajib hadir sadayana ngadenge kitu atuh Cek Ida teh langsung dagdig duberder hatena teh ku sabab maneh teh geus 3 kali ganti presiden can pernah beli baju alus geus 3 kali ganti presiden eta Cek Ida baju dengan eta we akhirna datang dina poe Minggu bener ibu-ibu di Bandungan Regensi kabehanana daratang karena resepsi pernikahan budakna Cenani ari Cek Ida mah can init masih keneh menimbang masih keneh mengingat tapi can memutuskan cek Cek Ida lamun aing init ka ulemana Cenani ka gedong Serbaguna pasti lamun aing make baju butut bakal jadi gosip ibu-ibu 5 tahunan pasti diomongkan tapi lamun teu init kumaha da Cenani teh tatangga kuringan sabelah-belahna tatangga kuring sabelah anu pangdeuketna daripada engke kudu era ama cenah diomongkeun ku ibu-ibu ke Bandung Regensi gara-gara make baju butut moal hadir kana uleman teh ari Cenani panuna teh jeli kabeh tamu anu hadir di absen beungeutna teh geus arapaleun saha anu hadir kabeh ibu-ibu di Bandung Regensi teh hadir kecuali Cek Ida can hadir
cek cenani dina jero hatena eta si Cida meureun kamari gara-gara ku aing teu dibere daging hayam buat teu hadir kana panggulem aing. Awas ya isuk pageto lamun aya pangabutuh kukuring moal bantuan. Tuh gara-gara naon jang? Gara-gara fashion atanapi anggoan atanapi pakaian bisa jadi mumusuhan. Anu saterusna anu kasabriji nu katilu. Anu katilu nyaeta film. Ulah salahnya film teh matak ngajadikeun mumusuhan. Ganeng. Pas saya gaul celanana budak teh. Anu katilu nyaeta film. Cenah teh atos meuli TV anyar gedena 100 in. Eta TV 100 in teh ku budakna cenani dianggo nyetel film Korea anu judulna teh Aka Long Visit My Mom is Loving Kisit. Eta lah sedih pokoknya film nama. Budak Cida hayang milu nonton film Korea nganggo TV anu 100 in. Ini atuh budak Cida teh ka imahna cenani pas nepi ka lawang pantona kebenaran aya cenani. Cenani ningali aya budak Cida suku nate kabarengan keur belok tas di sawah. Cek cenani ka budakna Cida ujang eta suku teh geuning belok jung ka ditu wawasu heula budak dikitukeun atuh pundung budak teh balik ka imahna. Pas balik ka imahna kasampak aya Cida. Cek eta budak, "Mami, kuring teh hayang ningali film Korea dina TV anu 100 ini cenani tapi ulaheun ku cenani." Ngadenge kitu Cida cengkap init ka dapur terus nyokot bandring. Eta bandring dibawa ka imahna cenani, eta bandring teh make batu anu gede ge segede buah jeruk. TV 100 in teh ku Cida di bandring siap bleduk. Eta TV 100 in teh ngableduk. Tuh gara-gara naon tadi teh? Gara-gara film jelema mah bisa jadi mumusuhan. Anu salajengna anu kaopat nyaeta Facebook. Keramenya enak FB-an teh nih Facebook. Rata-rata ada pasti barugeun Facebook. Ulah salah Facebook teh bisa nimbulkeun mumusuhan. Misalkan budakna cenani init ka sawah. Di sawah teh pemandangan teh alus pisan. Eta budak cenani teh selfie. Cekrek. Nge-selfie fotona teh di-upload kana Facebook. Nges di-upload dikomentari ku budakna Cida. Ceuk budakna Cida teh, "Aduh euy, maneh mah meuni ganteng kayak sekoteng yang baru matang dari langsung dalam kurung keteng." Eta komenan budak Cida kabaca ku cenani. Ceuk cenani, henteu budakna henteu hidungna ngampi ka sebelan weh. Teu nyaho sugat yen salaki aing teh pejabat tinggi. Salaki aing teh jelema nomor 1 di Kabandungan Regensi. Salaki aing teh ketua RT. Awas ya dilaporkan ke salaki aing. Lamun isuk pageto aya bantuan ti pamarentah moal cenah diajukeun anu ngaranna Cida. Tuh. Gara-gara naon tadi jang? Facebook bisa jadi mumusuhan. Anu kalima nyaeta fulus. Duit. Apa wae kan duit mah. Fulus atawa duit bener we. Ke masa pandemi Covid-19 kieu mah kan aya bantuan, loba bahkan bantuan ieulah, bantuan itulah, BLT teh, bantuan jang usaha lah. Rata-rata ibu-ibu di Kabandungan Regensi teh menang bantuan, ngan Cida mah teu menang bantuan. Cek Cida ngomong ka salakina, "Papi, tatangga urang mah kamari teh tos nyairkeun bantuan usaha cenah ti BRI. Nah, ari urang mun teu menang bantuan, ieu pasti gara-gara cenani. Ieu pasti gara-gara salakina cenani sebagai RT henteu ngajukeun ngaran kuring. Teu hayang nyaho papi, isukan mah kuring hayang pindah ke Indonesia. Hayang pindah ke negara lain." Cek salakina nanya, "Mami, atuh hayang pindah ke mana anjeun teh?" "Urang pindah ka ditu ka Raja Mandala." Dikirana meureun beda negara Raja Mandala teh. Tuh, gara-gara naon tadi? Fulus. Gara-gara duit bisa jadi mumusuhan. Anu kagenep nyaeta football. Sepak bola. Palinter barudak teh.
anu kayak genep nyata football atau sepak bola bener we ari salakina cenah mah ngadukung tim A, salakina ceida ngadukung tim B, balik berjamaah salat maghrib, salakina cenah teh ngomong ka salakina ceida, euy anu bakal menang teh dang pasti tim A. Tim A mah pemainna ge bararadak jara rangkung, geus lalila geus profesional. Pemain tim B mah geus pasti keok. Ngadenge kitu atuh salakina ceida teh ngalawan nembal. Cuk saha sangeunahna? Justru anu bakal menang mah nyata tim B, dan tim B mah nya ge leutik tapi mending tararik lumpatna. Akhirna salaki ceida jeung cenani paloba-loba omong ti kagarlut. Geus garelut daratang cenani jeung ceida. Lain kalakah misah eta cenani jeung ceida, kalakah milu gelut. Tuh, gara-gara naon? Gara-gara sepak bola bisa jadi mumusuhan. Jang naon sih urang make kudu sagala mumusuhan di dunia? Dalamun misalkan orang di dunia na oge solmet, di dunia na teh orang teh kerabat dekat, di dunia na teh orang teh teman akrab, di akhirat mah can tentu orang teh jadi teman deui, bahkan bisa jadi musuh. Dina surat Az-Zukhruf ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Mafhum daripada ayat tersebut bahwa Allah memberi informasi kepada kita, orang yang kita cintai, sahabat yang kita senangi, saudara yang kita banggakan di akhirat nanti akan menjadi besar, di akhirat nanti akan menjadi musuh jikalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang teh soulmate di dunia nama babaturan deket, tapi nyake babaturan deket pagawean di dunia teh ngan saukur ningali TikTok, ningali awewe geulis ngan sareksi utak kita koe. Di dunia teh ngan saukur ningalian TikTok video awewe garulis anu sareksi jeung snack video. Aya deui bahkan anu ningalian WeChat. Padina WeChat kuningan loba foto-foto garulis ditinggali statusna open BO. Misalkan lamun orang sahabat, lamun orang teman dekat, lamun orang kerabat dekat, tapi di dunia ngalakukan kemaksiatan, engke di akhiratnya bakal jadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lamun di dunia ngajalankan segala perintah Allah jeung ngajauhan laranganna. Cek orang Sunda, orang sadayana teh sadere. Cek orang Jawa kita sedoyo sadere. Cek orang Palembang kita galup-galup sedaro. Cek orang Betawi kita semuanya bersaudara. Cek orang Inggris we are brother. Cek orang Cina tasya tu seisen hanya cocela. Ting bener ting teu. Kitu lah bukan naon. Cek orang India hum sebi hai kue muhabbat teh. Cek orang Madura taretan-taretan sadije kalian kabeh sadija sataretan. Jadi jelas orang teh dulur, orang teh saudara, jang naon mumusuhan. Tah jadi kitu cek bumi teh ngajawab ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril kuring mah teu satuju. Lamun taneuh anu aya di kuring dipake jang yang jelema, da jelema mah bakal ngaruksa. Jelema mah kurang bersyukur. Padahal dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saur Allah saha jelema anu pandai bersyukur ka kaula pas ditambah nikmatna, tapi lamun aya jelema anu teu pandai bersyukur ka kaula tunggu ajabna, ajabku pedih loh. Cek malaikat cek bumi teh kitu ka malaikat Jibril kuring mah teu satuju lamun taneuh anu aya di kuring teh dipake jangieun jelema, da jelema mah teh bakal ngaruksak. Jelema mah kita bakal ngalakukan pertumpahan darah. Akhirna atuh danget harita mah malaikat Jibril teh uihna teh henteu jangjang, henteu jingjing, henteu jungjung, henteu pasar, henteu pasir, henteu pasur, henteu kapal, henteu kepeul, henteu hunyar, teu hanyir, teu bawa. Balik ke malaikat Jibril teh teras laporan ka Allah Subhanahu wa taala. Ngalaporkeun yen bumi teh alimeun taneuhna dianggo kanggo ngadamel manusia pertama nyata Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Allah ngutus malaikat Mikail sami. Malaikat Mikail oge ditolak sapertos malaikat Jibril ke bumi teh. Teras Allah ngutus deui malaikat Israfil sami keneh. Malaikat Israfil oge ditolak.
ku bumi siga sapertos malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Akhirna Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Israil. Nampi utusan, nampi perintah ti Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israil langsung turun ke bumi. Anjeunna nyongkeun izin ka bumi. Mun ceuk urang teh mah kieu, ceuk malaikat Israil teh, "Assalamualaikum, Bro." Diwaler ku bumi, "Waalaikumsalam, Bray." Kuring apal da malaikat Israil anjeun ka dieu arek naon? Dasar teh acan anjeun ge geus aya malaikat Jibril, malaikat Mikail jeung malaikat Israfil. Anjeun teh pasti rek minta taneuh anu aya di kuring jang nyeun jelema. Demi Allah, ku kuring moal dibikeun. Ngadangu kitu malaikat Israil ngawalah. Syukur atuh ari dinya geus apal mah. Ikan hiu makan tomat naon? Ikan hiu makan tomat beulah amat. Kuring diperintah ku Allah Subhanahu wa taala jang nyanak taneuh anu aya di bumi. Lamun anjeun teu masih kana taneuh berarti anjeun durhaka ka Allah Subhanahu wa taala. Bumi teh dikitukeun mah akhirna masihkeun ka malaikat Israil taneuh anu aya di bumi. Dangukeun jang. Menurut keterangan Ibnu Abbas bahwa Nabi Adam manusia pertama itu dibuat dari tanah yang ada di bumi dan